Kamarana itu jelema teh menyeuhna malam. Nur. Anca. Iya dek beli mie atuh. Oh, dek beli mie kari ayam aya eueuh. Eueuh, peak. Ai Indomie ayam bawang sabaraha? Biasa 4 ribuan. Ai lagi kaget kurang. Ai 1.000 naon atuh? Ai ayam, ai ayam. Sorangan, segala ku sorangan. Aing mah capek. Kunaon itu menipat segala disempak, ditajok. Kunaon, Cak? A few moments later. Aja kecil kunaon menipat segala ditajok. Capek aing teh ku si Kardun teh dibohongan, cenah mah keur bobogohan dek diratukeun. Geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun. Didinya kudu apal. Naon gitu? Aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong. Rakyat-rakyat jelata lagi pada ngumpul. Kebeneran? Hei rakyat jelata yang terdaftar dalam surat keterangan tidak mampu. Ini ada pembagian bansos loh. Anca. Tapi jangan berebut ya. Semua kebagian kok. Makasih ya, Cak, udah bantu kami. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat rakyat-rakyat jelata yang kurang tidak mampu. Nanya, Naon ibu? ari ibu jeung mantan-mantan ayah geulisan saha? Gelisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu. Anu. Ibu. Gelisan ibu. Pokoknya mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan ayah geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Gelisan mantan ayah. Tuh kan, cek anu dibohong, mana emang geulisan mantan mah. Serba salah ngomong. Kamana, Cak? Eta dek ka warung si Menur, dek balang siar barang. Aduh, si tukang nganyuk, euy. Ayo ah. Wah, balik. Lagi mah ayo rugi, eta mah. Kamari rugi dibayar. Tutup warung nage. Mahanya. Dene di situ. Gak enak mau diajukan mah. Kabar ini dibayar. What? Aduh, Bu Haji. Nya Bu Haji, rokok 5 pak, mie 5 dus. Minyak 7 kilo. Nyeta ieu teh Bu Haji warungna nuju tutup. Mohon. Ayalah 2 jutaan mah. Oh di kesan siap. Tapi ieu teh kumaha da nu boga warungna nutup Bu Haji? Oh, di kesan 2 juta Bu Haji. Siap. Buka, Cek. Abi dibuka. Iya, buka da. Hampura, Cek. Geus ditransfer ke duit nage mah tulus deuk balanya nage ah. Panas ditutupin aing mah. Udang sare nu dicokot HP. Pamajikan dangdang geus geulis kieu nu ditempo mah HP. Kamodol-modol oge mah mawa HP. Duh, Bu, ieu teh nyeri awak teh Kita HP mencetan. Besti. Hirup mah ulah sombong. Da maot mah adi gotong.
mah. Baladageun. Ya. Tuh tempok tetangga urang mah. Si eta kamari meuli motor, si Neng kamari meuli kulkas, si ibu itu tuh nu di juru kamari meuli mobil. Ari ibu meuli naon? Ah, ibu mah gampang atuh kari meuli obat penurun panas we atuh ame teu panasan ku batur. Duit. Kesini dong aku butuh duit. Bu, Kade, rokok kopi. Heeh, nyata ya kita boga duit, ari kana rokok anak kopi inget ieu sapopoe teu ngarokok teu ngopi ge pingsan tuh tempo ieu cangcut pamajikan geus barelel tingali kutang geus barolong ieu da kumaha ieu. Aduh, ieu. Kagorengan ieu tempo aya goreng kacang, ieu aya goreng kudang, ieu kangeunahna ieu teh goreng kacang teh tapi anu teu ngeunah mah ieu kagorengan hate tatangga ieu omat beulian ieu. Anu paling ngeunah paling raos jengkol anu bau-bau ieu ngandek nanya kuring mah anu bau anu ngeunah salian ti jengkol jeung peuteuy naon punten dijawabnya da eta mah nu penting mah urang mah nyaho jawabanna amun nu teu ngajawab berarti eta sulit baladageun tak usia Lainnya Ibu mending ngarawas wae. lain ngarawas segari aya di imah teh bantuan pamajikan beberes lain anu usapan teh hayo we motor Mantap cek aya oge ijinan deui aya nyandung jadi aya bisa bantuan ibu. nyandung kana nyandung kos anu boga duit nyandung teh kudu boga duit geus kitu mah geus we ibu we nu kawin deui ame aya anu mantuan ayah neangan duit Geus ge tong nyandung deui. Heeh, lain teh tadi atuh ngomong teh Orok dok kerupuk kulit ngajedog teu boga duit tali kolor tali kutang teu bisa molor mikiran hutang teu bisa molor mikiran hutang tukang kentang pergi berlayar punya utang kagak mau bayar ke KUA bawa kue bolu status WA jalan-jalan mulu status WA jalan-jalan mulu. dengerin Besti kalau cari suami jangan yang punya hodam lalai berang molor peuting ngador Dengerin juga Besti. Kalau cari istri jangan yang punya hodam tutut. Tiksa mutut, tiksa mutut. Mendingan oge cari istri mah yang punya hodam kunti. Susah senang seri terus.